أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bandingkeun maham ilmu jeung salat sunnah masih luhuran keneh maham ilmu. Komo urang datang ti jauh aya lengkahna, aya ngaluarkeun ongkos, aya meuli uduk, semacam di jerona teh. Oh, pohara jasa. Juk diuk nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanana eta masyaallah. Wah. Antak malah ganjaran ngajina nundutan. Pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar nage urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh dituda gitu. Itu teu ngarti ka Allah mah kos kitu. Mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah, nu ngarti ka Allah, salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mantak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.
dibandingkan jeung salat sunnah id gedean keneh ngaji malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokoknya lah. Aduh cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh hati-hati salat subuh kambe bau bentek betul salat subuh insyaallah kari tuh gitu. Jadi orang ieu per minggu nah urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh cenah pugu kiai nage imam jauh tah maka jeung buku mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalaya tah eta can wauh ka Allah. Mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos itu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan keneh. Datang ka imah parawiyeng Isa aju pake nonton TV eta di Cikupa teh karita ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut teh pasar Kemis doang teu kaliwat. Ya Allah ya Rabbi teh warang jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana. Tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia. Nonton TV tilok sekali-kali doang jabal Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun ban abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna ban abdi teh embung ngridit embung mabok embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pancak Gusti salat abdi salat, pancak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang khusuk mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Teu kitu tah. Oh, cak Gusti jalan coba padahal banget sih adalah barang di dalam teh. Oh bener ada herang seetik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamet. Komo nu wauh jasam. Masyaallah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian, wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah
nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah ieu lah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godog dung-dung. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde. Lain orang dia diajak malah teu daekeun dipaksa. Doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeulina sorga nu kadeulina bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia kunaon ye kabeh ye urang lain kadieu sia kunaon 5.000 bae dicokot deui kombalian tah amo sodako make kombali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Kadenge kata tangga. Masya Allah. Kudu ke ka balanja tah. Ka balanja dia tah. Balanja dia ka. Beuh lain ye. Masya Allah. Taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon di kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula
Terus belajar heura urang boga duit sabaraha ya 10.000 1.000 heh belajar boga duit sabaraha teh kali 20.000 2.000 heh sia boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali heh teu naik-naik belajar teh naik-naik guys berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae teu naik-naik takos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ieu urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar deh hese eta teh Quran dibulak-balik bae bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kuliah terus kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi sebab tu bisa baca Quran aja lep tu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu keluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini-mini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus bae boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae mungkin moal bisa demo ka Gusti begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia cak sanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak sia ngaji dieu sia ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bajakeun ataqallahu dah pada eta cak kanjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV nah geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nu mantep libatkeun diri urang di pengajian
supaya urang ngarti ka Gusti Allah. Mun geus ngarti ka Gusti Allah, ibadah teh mantep. Mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting, tahajud, maca zikir jeung sajabada, ngarti nya ka Allah. Pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah. Undangan be kerek nya mah. Undangan aing ngabeun paruyang ceuk nya ieu. Duh, ese ceuk. Oh, nang puyeng. Undangan teh kudu nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Ieu mah lain, rokok beak ieu. Udah nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lagi gua, dakwah sih kos kitu. Masya Allah, Masya Allah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pangajian. Abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui, maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Ayo saya gara sholat baik. Sholat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tutunjelan we sholat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Deret. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah debendak. Iblis teh deka masjid, begitu deka masjid terjadi nya. Begitu ka masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nya nama mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat bae diantepkeun sebabnya nama salat ge dibartaruh di baturan ku kula ieu. Kula na asup ke jero hatena, hei salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Beuh asal geus udang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya memang. Cakos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena hees bae teh mah doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Iyalah iblis ge iblis. Waduh cekna ieu mah. Bahaya mendingan kena haes dak lolobana kiai mah harees. Nah ieu dek dikaallahkeun ku urang awak didengekeun sia ceuli sia ku ari mah jasa popoe ngadengekeun musik melulu, petipi melulu ayeuna dikaallahkeun. Istirahatkan urusan dunia mata disirahatkan moal pake dedeuleun macem-macem peremkeun ku urang batur baliknya ngeluk keneh bae eta hebat jasa sugan teh husu orengana. Nah kuari sejakeun awak janu Allah sia awak kajen kumaha ge lah dek di ka Allah keun bae aya instruksi puasa sunnah bulan Rajab sanajan can nyaho ganjaranan janu taun itu geus dibejaan ge poho deui. Emang siapa parantina ieu poho awak lah geus pakajen lah ye mendek dipuasakeun bae lah ke dibejaan nangke poho minggu kadua poho minggu katilu kabeh nyaokeun begitu urang dibejaan urangna geus tangeunah. Jadi kuari mah urang babarengan ka Allah keun melalui puasa geus puguh melalui salat pasrahkeun awak urang engke mah sakaligus ketika dicabut nyawa deuk dipasrahkeun deuk henteu dicabut bae ku malaikat Israil. Ridho jeung teu ridho dicabut bae. Ridhokeun ku urang ti kuari pasrahkeun ka Allah salat pasrahkeun puasa. Ketika datang malaikat Israel datang ke orang saya
iya malaikat Israil dek nyebut nyawanya tuh siap jasa wal poe eta salat pasrah ka Allah puasa ge terus samping Ramadan ge Rajab ngaji terus atuh maca Quran terus eta teh pasrahan ka Allah ayo geus Israil ini cepet-cepet ya cepet tuh ngeuna cek malaikat Israil itu hebat aja lu mah hayang cepet-cepet jas ayo jadi siap kurang teh geus gababari ditarik nyawana polonyon selantaran geus siap lamun nu gede ka berat ya saya Israil malaikat mautnya nepi antu sok teu nyaho mah urusanana malaikat maut biasa tuh kaula mah di mana datang ngalaksanakeun tugas bisi salah ke lain ka dieu ka tetangga ih polisi masa lain cara polisi malaikat maut memang polisi kesalahan ente malaikat maut malaikat dong ditolak kesalahan dek nyebut nyawa kula mungkin biasa gedeng deh isuk lah itu bisa emang enak naon cek malaikat maut kredit can anggeus segala rupa we can anggeus malah dek kawin jeung urang Karawang urusan kos gitu urusan sia aing we dek nyebut nyawa geus pokona lompat ke mana sia cabut baik wae sia tak aya nu lompatan mangsa kafir embung baik ceknya nama bisa menghindar mentu malakal maut cek malakal maut bal bisa cabut baik saya kayak nu lompatan anu embung-embungan meronta dek sadar dek teu sadar dicabut bae mentak pasrahkeun awak urang ka Allah abeh ketika urang maut geus terbiasa memasrahkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sing hade cek Gusti Allah ulah datang ka goda baheula teh urang Arab di mana-mana tawaf di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana lamun lalaki diaturna tawafna ti beurang lamun awewe tawafna ti peuting tetep da teh teu make calana sataranjang tawaf teh dengan alasan ceknya na ieu Baitullah teh batu anu mulya meunang ti Gusti Allah meunang ti sorga nang Gusti Allah ku ayana sakitu urang ulah mawa dunya dideketkeun ka Baitullah ai baju pakaian eta teh termasuk dunia geus urang toab sabelegenyeng bae ulah make nanaon pikiran kuno kos kitunya baju mah dunia cakina samping dunia dan lain sebagainya geus ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang maka lalaki mati beurang di mana toab teh mun awewe ti peuting toabna teu barake calana teu barake cangcut-cangcut aja. Waduh. Numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab. Cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu toab teh ulah sataranjang sabelegenyeng kos kitu teu bagus. Eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh berang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh toab pakan sakahayangnya anak ujung-ujung nama bareng nya lalakinya awewe toabnya teu make calana mun kuari teruskeun urang ge betah betah teh lantaran kuari mah kapan rapet jasa lamun toab teu make calana misalna ye misal nya rapet jasa asal ulah urang takroni bae nu deukeut urangna ulah negro gitu tapi tetep bae orang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek aduh iyalah ketika digenggeurekeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji nomor kedua sehari-harina urang Arab teh make baju teh ieu mun awewe kadeleping-pingna mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh
lamun lawewe teh make kitu baju dibelah dadana kadele ngagayot. Masya Allah. Meureun kuarimun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun leuleuh model di Hollywood. Emang Hollywood di mana Kiai? Cikupa. Tadi Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood ya kapan sagede naon maka di cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dieu di hadap tali di luhur tali doang. Masya Allah, Masya Allah. Di deuleu ku Ki Haji urang Cikupa. Aju teu kicep-kicep. Ai jerona mah tapakur Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi teu kicep lah iya ye. Ya aja blow on gitu. Nah iya. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wallahu alam bimuradi. Wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah. Bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan ka kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa tuapi model syirik jeung tuap di Baitullah uratan sataranjang ko ili nanya ngomong lana tupu pisya bin asainallah api kami mamu tuap te tuap di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja gabit kami teh dititah ku Gusti Allah nage tuap teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi. Wahai para masyarakat, wahai para jamaah, ayyuhallab, coba cek Kangjeng Nabi, makalah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai ulutudan seperti kieu dada ditembong-tembong buah dadana ping-ping ditembong-tembong buah ping-pingna. Pakaian lah nu rapi, komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu rapi. Beretika. Ngomongna kumaha? Qalu. Cek urang Arab ye, man. Ngomong teh sok sangeunana bae ye, kami nu matak berpakaian kieu teh wajadna alaiha abana. Ieu teh turunan ti bapa moyang kami. Bapak urang, mak urang baheula kieu, karakter bangsa teh kos kieu. Geus kami teh nurutan kajen kumaha ge. Budaya, ieu mah budaya man. Ulah sok dileungitkeun budaya Arab. Wajadna alaiha abana. Bapa moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya. Ulah dileungitkeun budaya mah kajen kumaha ge. Nomor kahiji, nomor kadua, wallahu amarona biha. Di Allah ge marentah kos kieu nu sabenerna mah. Manehna kasanggeunahna bae teh ngomong. Hiji nyana nyaritakeun bahwa ieu teh budaya. Ieu teh karakter bangsa. Ieu teh tuturunan ti bapa moyang, ulah ditinggalkeun fakta deui nabihim. Ulah tuturkeun. Nomor kadua, ieu nu teu ngeunahna mah. Man, wallahu amarona biha. Allah ge marentah kos kieu ka urang. Paneta nyedakeun ka Allah. Pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunanan ja Kangjeng Nabi teh utusan. Tapi atuh kunaon manehna nyedakeun anak ka Gusti Allah. Ye nyanyahoanan mad ye. Ieu Allah marentah kos kieu ka urang. Ye sia mah budak kamari. Teu nyahoan naon sia mah ngadaruyahna ge pandeuri. Tuh ka uyah pantungtung nama. Aduh. Ta ieu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Dua nyana jawabanana. Hiji urang teh ieu tuturunan ti bapa moyang. Ieu teh budaya Arab. Ulah ditinggalkeun, tuturkeun. Nomor kadua memang Allah marentah tidak ieu.
Masya Allah kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urangan henteu ditinggalkeun pohara jasa geus puguh budaya Bali geus puguh budaya Jawa geus puguh budaya-budaya Jawa Barat urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian bae heulanan di Bali mah kan kos kitu lamun urang ningali Jawa Timur budayana kos kitu Jawa Tengah budayana kos kitu urang ka dieu ka Jawa Barat lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung parahyangan nu sok disebut make kabaya teh baju kabayana pancarang di dieuna kan terbuka sakieu buukna ka dieu make konde bukan ditambahan ku daun cau bulat belit eta budaya parahyangan eta kos kitu urang lempang deui ka dieu ka Karawang pohara jasa urang Karawang mah terus datang deui ka dieu ka Subang eta budaya parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah mun ditanya euy budak Karawang ieu tuturunan ti bapa moyang urang ulah ditinggalkeun sia masuk macem-macem bae kita lamun dek hajat ya juk aditu make lisong make naon teh karana ju digantungkeun teh ancak eta budaya tutukeun ngaranna ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan kabehan cenah lain manusia bae jin ge milu hajat geus juri ku urang kitu kudu di suguh cenah lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu tungtung nama engke bararau ke kabeh ge nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang pannyana mah lain deui alamna engke sayur dituel ku nyana sangu dituel ku nyana engke barariye nu mantak suguh ka ditu tah eta budaya kolot urang baheula make lisong nu gede ka ditu ayo gara ka ditu sut beres pu lisong 5 sogo gede kieu cucur sagala bakakak sagala naon atuh budak angon mandeuleukeun we ieu ceknya mantep jasa ya beres anu ngancak na balik budak angon ka di Jawa ieu horeng jurig na nyana horeng teh teh baheula mah kos kitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun-ayun botol ayun nambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol si diasuh di ayun-ayun sampai ulah hujan sekian teh di botol mah pantilaku hujanan saat ini terus dadan guludug terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng eta budaya eta ya Allah lantaran guludug terus bae sarajan geus di ayun-ayun ge nyana neangan halu kuari mah mau godean tadi mah botol kuari mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanyana ditutugeun bae wah aing ge pugu ieu beusi kahujanan siap teu nyatanya ka aing budaya urang teh kos garar itu Masya Allah dileungit-leungitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah-suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus teu kudu nah kuari mah ku babacaan bae geus lamun hajat supaya ulah aya jurig datang ka imah maca sholawat 4444 cak nu boga ieu mah puyeng aing mah deuk hajat ditah baca sholawat sakumaha deuk jadi wali ya budaya dah idza fa'alu faisatan qalu wajadna 'alaiha abana iba tuturunan ti bapa moyang bari Allah ge jam marentah ge Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya sanyana Gusti Allah teu marentahkeun kana kapasan kana kazaliman kana kemunkaratan kana dora kamaksiat kekejian teh Allah mah teu marentahkeun model kos kitu nomor kahiji nomor kadua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun apakah maneh ngaromong ka Gusti Allah kana naon maneh teu jao maneh nyedekeun ka Gusti Allah saleureunahna abang sungut teu letahan letah teu tulangan
sangeunana bae pajar Allah nu marentah atakuluna apakah maneh ngaromong alallahi ka Allah malah ta'lamun kana omongan nu balik teh nyaho nyedekeun ka Gusti Allah pajar Allah marentah kos kitu taya hamzah istifham inkar teu Allah teu marentah model kos kitu kul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara bil qisti Allah marentah pangeran kaula marentah kalawan jujur kalawan adil hiji wa aqimu jeung maneh kudu ngararadekeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat wada'u mukhlishina lahuddin ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas saikhlas-ikhlasna tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah nah kadituna bil qisti teh bahasa tauhid la ilaha illallah aqimu wujuhakum tangtungkeun ajegkeun awak anjeun wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull inda kulli masjidin masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusia amara rabbi bil qisti pamarentah rabbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah hiji ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum lempengkeun awak tangtungkeun awak badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat nomor katilu wada'u ibadahan Gusti Allah mukhlishina lahud ikhlas ulah aya kasisi kagigir ulah aya muatan-muatan ngaji ikhlas salat ikhlas dikir cerita salat silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas ieu mah keur salat mukhlishina lahuddin yakin kama bada'akum ta'udun sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya urang kabehan eueuh aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya ku Allah diciptakeun aya haji hirup sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui gampangeun Allah deuk kahirupkeun boro-boro anu geus aya kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tatadina urang diayakeun dihirupan Allah maha kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui babarieun jasa Gusti Allah mah nu mantak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyahoan manusia teh aya dua bagian fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah didinya bakal ditendenan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariqun hada nomor kedua wa fariqun haqqa alaihi dhalalah sabagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin
bendera Firaun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu, termasuk bangsa bendera-bendera moal dicaritakeun. Nu koneng aya, nu beureum aya. Iya. Nu mantap kajian teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal piimaneun, bakal piislameun. Atuh bada akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kedua aya nu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal piimaneun, atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana. Nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah, geus urang ti eueuh ka aya diurus ku Gusti Allah, haju kuari daek ngadengekeun pangajian-pangajian salat dan lain sebagainya. Ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endek ngajadikeun fariqon hada, golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajen teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak, masyaallah, anak anu dipake kadeudeuh Kanaan ngaranna. Begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu, dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh, dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman. Anak Nabi, anak Rasul kafir. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun, Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak perseteruan anu solid luar biasa antara bapa jeung anak. Bapana teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut, pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman, geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya. Pohara jasa teu iman. Nu mantak ulah kaget lamun itu bapak nama cenah kiai pan anak kakara kiai. Kakara kiai atuh anak Nabi. Lain guna naon cenah boet nya leuh bapak nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos. Ya, ulah loba omong. Geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah. Masyaallah. Inggis ye urang lamun digali kos kieu bae. Penciptaan Gusti Allah. Ia adalah hak Gusti Allah, kumaha Gusti Allah baik, masya Allah. Teh batak engke bagi dua sapanta nu iman nu menang pituduh, sebahagian nu teu iman nu menang teu beudang pituduh. Tak ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaitan. Ulah kabujuk rayu ku rayuan setan. Mantak ti dieuna nu mantak parikon haqqo alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah. Sebahagian anu menang kasasaran mabok aya dinyana, judi aya dinyana, zina aya dinyana, bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah, nu ngurus Gusti Allah, tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuarikan nu normal ye, heueuh nya herannya. Urang mah heran ka Josbus. Padahal manjana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah, heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman horenganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah
urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup ka masjid deui menyaho ka pangeran mun ditanya Juned di ka mana masjid nek naon salat nyembah ka ka pangeran sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji sugan titaku masih maing ge ngaji lain sia ibadah ka Allah menang kita menang kita ngaji mantak ke si Juned bisa andasa jawabna sia mun salat ditaku masih maing masa kadang kita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah emang sia ngaji di mana aing mah santri 20 tahun palingan sia bisa baca kitab henteu aing baca kitab mah bisa emang sia di pondok lah kira kumaha aing mondokna nonton TV bae aing tapi teger batin tuh iya urang mah ieu Namrud nyana nyahueun pangeran teh Allah Firaun mah tadi nama nyahueun jasa malah pangeran teh Firaun ngan kabelah dieuna takabur haji jandung ngaku pangeran jadi aku pangeran tadi nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi Firaun nyahueun tapi kabelah dieuna takabur ngaku pangeran pangeran kecuali aing awas ya aing bisa ngahirupeun bisa pangapaeun coba kos kumaha dua jelema nu hiji ketrok paeh tuh nu hiji diantep hirup aing pokona mah cak aing paeh cak aing hirup aing mah bisa mehan bisa menghirupan cak anu neuleuh otakna sakitu doang pangeran eta pangeran Firaun eta kos geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing paehan ku aing ibadah aing pangeran masyaallah aya nu ngomong apa pangeran sok ngising lalu ngomong besi ditanyakeun doang ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC urang boga pangeran ngising teresepannya tapi kan Firaun ngising Namrud ngising nya pangeran ngising tapi tetep aja aku pangeran Masya Allah innahum muttakhadus syayatin nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Jeung setan ittaqadus syayatin. Musawarah nyana jeung setan. Dipilih bendera koneng ya. Beureum ya. Mana deui? Tuh cak sia teh bata. Iya ittaqadus syayatin auliya min dunillah haju wa yahsabuna annahum muhtadun nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener boga rasa bener bae nah ieu gara-gara setan nu mantak sing hade di awal lagi awas setan mantak ka dieu na ge ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan ku ajakan setan urang sing teger ku ari antar ka mana ye cilongok nek naon ngaji keke tungguan ieu mana ada oh bener kayak tungguan lah ya make samping kan ganti lah celana ke celana ayo guys cak bawa depan cenah gaji engke ye aya perlu saya segede ngata syaitonir rajim setan mah bisa bae eta ya Allah dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka karang bolong milu aboh budak teu kira-kira dek gaji aya nu ngajak bisnis milu kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka zohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus pokoknya nama datang kantor aing ngaji tak kadanan ku kitu jelema model salat teh model salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing saparapat jam leutik teh saparapat menit mah
Para 4 jam aing pepegatan udah jeung sia udah sok neng-nong sia heula. Tenden kurang di imah ulah dibawa ke masjid. Ulah. Ieu teh teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa. Ditenden di hareup. Allahu Akbar. Deuk eureun ieu haram. Teu eureun neng-nong. Bareng dideuleur remotna etana dangdut goyang. Lain Allahu Akbar kabiro teu bisa tak kos gitu tah. HP ku aing digeuteun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula. Komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia. Ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah. Ngomong bisa. Praktek coba. Ese jasa. Nu mantak pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkeun usul pikih, bisa diperdebatkeun politik, bisa diperdebatkeun ekonomi, bisa diperdebatkeun budaya, bisa didiskusikeun dan lain sebagainya. Hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun. Hese. Sebab naon? Perasaan geus pindah. Asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun, moal bisa didiskusikeun. Hanya perasaan jeung Gusti Allah, asa ngadenge, asa didengekeun ku Gusti Allah. Asa dideuleukeun ku Gusti Allah, asa neuleuh ka Gusti Allah, keindahan anu hese nyaritakeunana. Beungeunahkeun biasa. Pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh. Mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan teh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong. Eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun. Mantak hikam mah nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa. Jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana, keur aya dina ilmu Allah karasana, keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya. Engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun. Sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeut da jeung Gusti Allah. Naon eta? Eueuh makhluk kan di jero Allah, di jero hate. Eueuh makhluk, eueuh dunia. Urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia. Urang cicing jeung manusia tapi urang teu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat. Geus di dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah. Tah, kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geuning setan. Urang lamun geus datang ka dinya mah setan nih diome ku urang. Setan bisa diome. Urang lamun datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek. Eueuh duniaan, eueuh makhlukan. Setan kan kadeuleu ku urang. Diome ku urang digere sia ku aing sia. Aduh. Naon sia setan? Ulah sok digere-gere kieu ceuk getek. Alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung hukum. Ih moal, sia naon atuh cicing di dieu. Keur ngalilimpi doang, ngalilimpi teh deuk ngagoda kan. Ceuk awas ya ku. Bisa diulinkeun ku urang setan. Indit sia ka ditu. Indit. Moal kagoda waliullah teh geus hatena mantep jasa. Allah doang plek. Mantep tah lamun nu encan datang ka dinya kakara. Setan cicing di pundung. Cicing di pundak. Cicing di biwi. Cicing di bujur. Lamun awewe malolobana cicingna tadi dia tadi bool. Jeung disusu. Jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae. Eta setan. Eta setan. Susuna gede amatnya. Cek setan. Haji Junet yeuh. Padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpang tapi kaduluna waduh epok cendol. Parah. Tah eta setan teh kos kitu. Ya Allah, ya Rabbina, iya sih ade bisikan-bisikan setan. Sing ade urang moal kebeli hirup, mantak kaya ieu nu mantak nyana aya fariqan
haqqa alaihi dhalalah innahum ittakhadus syayatina awliya min dunillah. Nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih, sebagai sekutu, sebagai babaturan, nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan bae. Lamun waliullah mah kumaha cak Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah, dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasinya jeung syaitonir rajim jeung setan-setan tak ieu sing hade sakumaha ti awal geus dicaritakeun setan na ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun ieu geus sing hade ente ulah kagoda ku setan naudzubillah datang kaluar tina hak kaluar tina kabenaran ya ne datang ka murtad man naudzubillah min zalik wa min zalik. Jaga baik-baik sing hade. Nah iyalah nu pertama baheula Kanjeng Nabi titah ngabebener budaya Arab, titah ngabebener karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim khususna ka urang Arab umumna ka urang kabehan. Tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuarit ngaler kidul ngetan ngulon dek nungguan ajal doang. Kuari poe Minggu urang poe Sabtu insyaallah lebaran Minggu na libur. Minggu na libur tah. Minggu libur Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, malam Jumat haul ibu. Malam Jumat nata. Malam Jumat sekali deui lebaran orang Sabtu, poe Minggu na libur. Minggu libur tah. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tah malam Jumat eta nu henteu ka mamana, nu henteu boga pagawean, na ieu insyaallah haul ibu di dieu sakumaha biasa. Ya, eta malam Jumat. Minggu na berikutna urang ngaji deui. Sakumaha biasa. Wallahu a'lam.